Kenapa aja nih? Penyiapin kopi kali itu? Apaanan gula lagi beak, Nggak beak deh, pan kamu teh sore mau dirain? kan kuning tadi udang sare, comotan. Nah, hari mana udang sare ngabahuman gula kos nu kalaparan atuh. Itu si Aa lain kelaparan, ke perawatan. Hawatan kumaha teh? Ya tuh meh manis we. Lain manis, mana teh diabetes ngakanan gula mah. Geus we atuh ganti gula ku sirup. Moal ngeuna atuh neng cik bayangkeun kumaha kopi jeung sirup da moal ngeuna atuh. Ari sia tong ka dibayangkeun dari hayangnya rasana mah. Cobaan heula. Ieu kumaha kieu nya ayeuna. Eta sirup dikotokan sok ngeuna moal cik maneh. Ari si Aru paru-paru nyamuk atuh Nyaho ti mana maneh moal ngeuna kan can ngasaan. Heunya. Berarti dikotoki belum tentu teunah. Cobaan yuk. Lain gitu kesimpulan maneh teh neng Markona teh. Cobaan we sorangan. Ieu. Tai hayam mah udah. Tai anta gue lah. Roti. Neng, roti ya. Neng, dah apa belum nyumput? Buru roti ya. Pirah rek meulina tuh neng mah moal wae ih. Sukene ceu. Ada ngadaha roti teh isuk-isuk ai maneh. Tama di kota atuh ceu, ai di kampung. Ayo wae sih neng mah. Neng eta naon neng kira enak gitu. Ayo ceu. Ih bener rahasia-rahasiaan sagala. Cik nyobaan. Ini teh nyobaan. Teh enak ceu. Maneh mah meni saking ku teu menang di penta nyebutkeun teu enak sagala. Beneran ceu, teu enak sebel. Bener maneh mah neng pelit teh. Galancuk maneh wae si Sunardi. Iya tuh ya. Teu menang di penta mah ya. Bayar ku roti 2 ya. Roti ya sih. Luan. Lumayan menang roti. SMS wae deh HP. Namun di SMS teh. Ardi! Si Wadi meureun teh. Kunaon, Deng? Kunaon sidik labu. Beuti tabrak atuh kumaneh. Maneh nu bola we cirian atuh. Pan eta geus dicirian, odeng tah jangan nyender maneh teh atuh. Mere tanda ku tulisan nyaho aing teh buta huruf, Sunardi. Hampura tuh, Deng. Hampura eta teh sarua jeung diskriminasi ka jelema nu buta huruf, Sunardi. Ya bener kan deui, teu bener pisan maneh mah Sunardi. Buta huruf atuh sia mah. Aya naon bos Odeng? Amak-amakan wae. Tah si Sunardi teu bener pisan masang tihang. Maneh Sunardi pagawean teh kabalegan. Terus kudu ditandaan kunaon atuh ieu maneh teh Yadi. Ya Sunardi, WC umum ge tandana ku gambar. Awe pake underrok, lalaki pake kolor, eta teh jang nu buta huruf. Tah dengekeun Sunardi. Teu bener pisan gawe. Sirup naon ieu teh si neng teh? Bau ti kotok ieu. Dibalas kalanceukna geura. Hai, akang-akang. Ari si euy datangna teh tara kanyahoan nih. Si Eis mah bisa dilawan ku kata-kata bijak. Jeung si Eis mah siga jalangkung. Datang teu diundang, balik kudu dibelian. Gara-gara maneh Sunardi becicing sagala. Jadi kapergok ku si Eis.
Salah wae aing mah datang si Euis oge. Roti ya. Pengharanat keneh. Roti naon eta euis haneut keneh? Nyahaneut atuh kan geus kapanasan ari Bos Odeng. Euis, wah kieu mah lain roti nu ngeunah mah. Sayang lagi nu seger-seger. Kebenaran ya Kang Yadi. Dari roti gratis sirupnya. Cobaan heula. Sirup naon ieu euis? Meuni kiru kieu euis. Cobaan heula. Ya. Nah. Ya Bos Odeng. Tuh gara bayar gara-gara ini tuh si Eisna. Gara-gara mana Sunardi? Urang jadi ketebuhan bayar. Sabaran euis? 100 ribuan Bos Odeng. Nya 100 ribuan. Mahal-mahal teh. Bener Bos Odeng. Roti teh 3, hargana 2 ribuan kali 3, 100 ribu. Nya 2 kali 3 mah 6.000 atuh Yadi. Bisa so teh maca si teh kana duit mah pinter sih mah. Ya ini euis. Dik, jauh gitu. Nuhun Bos Odeng. Sirup naon eta Yadi? Bet kiru kitu. Teuing Bos. Cik cobaan Sunardi kumaneh? Mung Menteri cobaan ku aing pecat kira. Sunardi kudu nurut ka dunungan teh. Ya cobaan. Buru. garel lu jelema teh. Minum. Enak teh Sunardi. Rasa coklat gini ya. Cing benta wing. Nah teh ya, Rasa strawberry. ini rasa coklat. Strawberry. Rasa tai, ya mah goblok.